Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah. Kebersihan awak lain kudu di bulan Rajab bae. Terus unggal bulan, unggal minggu, unggal poe. Ngabersihan awak mah sakadar ngabersihan kokotor zahir mah gampang. Kenapa kotor rinso. Kena kotoran-kotoran umbah gampang kena. Tapi nu hese ge ieu ngabersihan batin, ngabersihan nafsu. Ya Allah ya Rabb. Ya hese lagi lain hese beneran. Urang cicing dihareupeun imah atawa di sisi jalan. Haju nempo awewe susuna rada gede. Kan? Tuh. Muka deh saeutik luhurna. Ya Allah, ya Rabb. Putih deh. Aduh, denok deh. Ta eta nu boga susunya anak kunaon ari nu endut-endutan hate Haji Pedi pan goblok. Susu batur tapi nu nyut-nyutan hate urang. Tah eta ngaranna nafsu. Oh. Tuh kan batur nu boga susu, batur nu mamawa susu, batur nu ngurusan susu, urang anu endut-endutan. Eta nafsu tah ngaranna tah. Hajunya nukang, lempang, eplok cendol. Masya Allah, Masya Allah baik ya mah. Tah, nyana nu lempang, urang anu napas ngos-ngosan. Tah, eta nafsu ngaranna nu kos kitu. Hayang nyaho ta oh jaheut. Tah, ngabersihan eta nu hese. Ngabersihan eta tanu hese. Supaya lamun aya awewe rek listrik henteu liwat di hareupeun urang, okos kadal liwat. Biasa bae. Nyana lempang eplok cendol biasa bae. Tah supaya datang kadinya tah hirup teh. Urang keur cicing di hareupeun imah atawa di sisi jalan aya mobil beuh heran. Lampuna nongtot. Waduh, ieu beda jeung LGX ieu mah ya. Wah, LGX mah BPKB-an. Masya Allah, tinggal dibawa ke Madura betimbang. Ieu makan bagus. Kurang teh timbul amat kurang sebarang duit tetap mobil. Ya Allah. Tah mobil du liwat hate urang nu ngerenyed eta nafsu. Kitu eta mah. Nafsu mah. Masya Allah karim. Urang keur liwat aya jelema. Ayo nyana liwat, barang liwat ka urang ngajebian nyiduhan deui. Urang marah. Eta nafsu. Teu puguh teu karuh. Mun dijabar-jabarkeun sakumaha penjabaran ulama-ulama ahli batin, nafsu teh ambalaya mantak diatur micena nafsu tina ria, tina ujub, tidak takabur. Aya aturan-aturanan hiji-hiji sanapsu etalah ngaranna
toriko taha ieu nafsu-nafsu urang lamun teu diarahan atuh moal aya ngilaheun ibadah urang makan ku nafsu kaajak ku batur ibadah urang mah ku sebab hajuna berjamaah urang osok ditarungguan ku jelema hebat jasa ngarasa urang hebat nafsu ibadah teh urang teh osok aya anu nararanya urang deuk ka masjid teh senang perasaan nafsu wah ibadah teh penting banget lah jelema sorangan tahajud jam 2 maca sholawat sugan warung dia rada maju nafsu ieu teh kulantaran lalajangan bae leja hayang boga pamajikan teh urang ngawirid bae ka Allah itu ada asyara kaukaba eta mah nafsu jurig malah mantap tah nafsu teu diarahan kumaha urang dakwah Islamiyah bae atuh di bulan Maulid bulan Rajab abis syiar teh luhur atuh mangga bae tapi lamun teh dibere amplop harus ngajang hilek nafsu wah kesambalaya eueun nyebut kiai bagi hareudang goblok sia teh pan aing geus kebal jadi kiai urang mamang sia menanya ka aing teh mang haji kos tukang toge bae kiai atuh nafsu hayang di kiaikeun eta urang mun dijabarkeun ambalaya ya Allah ya Rabbi nafsu asli na ruh urang makan ti Allah wa dafaqtu fihim min ruh teh hayang dikitu-kitu hiji we hayang ka Allah kalbu urang teh kalbu urang ieu kudu dibersihan sebab cek Allah moal aya nu mahi neuk muatkeun aing langit 7 lapis langit bumi 7 lapis bumi moal mahi neuk muatkeun aing cak Gusti Allah kecuali di qalbul mukmin di hati orang mukmin hati orang mukmin mah bisa ngasupkeun rasa lain Allah na rasa Allah asup ka maha agungan Allah maha kawasa Allah maha kersa Allah jeung maha sagala-galana Allah karasa rasa karasa aya Gusti Allah aya di qalbu urang Numadak khusus salat lantaran karasa aya Allah karasa lain Allah na aya di qalbu urang rarasaan kos urang bogoh ka hiji awewe urang Cikupang ngaranna Sarwiti tah eta teh kan karasa atuh Sarwiti mah di Cikupang kan rarasaan di dieu aya aduh masyaallah udang hees ge langsung wit di mana di kau tah eta rasa ya nah hayang supaya karasa kehadiran Gusti Allah teh ieu urang ngararajik ieu digerakkeun ku Gusti Allah ngaji teh ieu teh nang Allah deuk diwauhkeun ka Allah ku Allah mentak tenang ngajina geneangan tempat anu kira-kira bakal teu kanyahoan ku batur bari ngaroko bae di luar nah, lain ngaji teh mah kos kitu menyayomkeun guru. Los guru gocoprak bae aing maing ngaroko sia-sia. Cak nu ngaroko sia, teu mah sia sial. Nah, ieu nafsu. Lamun eueuh nafsu nafsuna nafsul ammaratu bisu nafsul lawamah aya nafsul kamilah nafsul mardiyah nafsul radiyah eta hiber cara Kanjeng Nabi
minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ibar pindah alam kulantaran urang mah kuari resep kene dahar alam dahar resep kene nginum alam nginum resep kene awewe atuh alam tidur alam ieu bae urang wa taala mun geus eueuh karesep minimal 50% baik kurang karesep terhadap duniawi hampang awak dibawa ibadahna hampang nyelecep baik sebab perasaan geus atuh diatur cara daharna ulah barang haram barang subhat ulah asal ngeunah bae barang minumna gitu kene pakaian gitu kene geus lamun hayang ngeunaheun ibadah hiji duit pamereti pamarentah ulah didahar kiai bae manu lain kiai mah sabodo kana raga ge tuh BHS du menang di pamarentah ulah mun hayang ngeunah cenah haram kieu ulah nyaritakeun haram ulah ya tuh kudu puguh dalilna dengekeun ku dengkul sia ngajina di pagahan sia menorolang bae moal bisa-bisa tuh tolol parangsan henteu cenah nyaho dalilna geus teu kudu make dalil capek dalil capek kiai nu sok ngadalil bae tilok us salat kiai nu sok haju main dulal dalil bae kukula mah teu diladenan gedung-gedung jamu jauh me gedung-gedung jamu jauh ji caknya pasaran meureun ha ini mah mun hayang nyaho tah kosit ulah didahar ulah nyaritakeun haram ulah di pamarentah ge kuari aya nu hebat nyana diuk di pemerintahan tapi tilok ngadahar duit di negara aya moal dibejakeun kuari aya nyana diuk da di pemerintahan ngorak kene mangani tapi tilok ngadahar duit pemerintah bajuna geus menang sorangan we kadeu bersinar sangkilang diuk di pemerintah nya mah deuk ngatur-ngatur negara urang anu teu ngatur negara edahan mentaan bae je eta teh mah goblok bin tolol bin bolon kiai deui aya deui kuare ge kiai ya Allah ya Rabb ieu mah lamun hayang ngeunah lah cenah kieu moal wak hayang ngeunah nu sabodo sia eta nafsu hiber gambaran hiber Kangjeng Isra Mi'raj urang hiber perasaan ke Gusti Allah tah eta di bulan Rajab syahrullah urang ngabersihan nafsu carana kiai kumaha lah puasa ulah datang ka sabulan puasa Rajab mah beusi saliru jeung Ramadan ulah sabaraha poe kiai 27 poe atawa 35 poe tidak milih ulah sok ngomong sia endek atuh henteu ngomong mah ngocoprak 27 poe atawa 35 dek milih mana tah awas ya mun henteu burut ya ya Allah ya Rabb ya jadi ulah sabulan sebab besi saliru jeung puasa Ramadan 27 bae atawa liwat 30 mangga kumaha urang dek milihna bae mangga ulah aya unsurna geus bae niat puasa sunah ngabersihan nafsu beres sugan we urang di bulan Rajab bisa malarek raj kabeh era naik maksudna Isra mah leumpang teu penting aya Mi'raj mah naik geus urang lamun geus puasa mah sugan unggal penting bisa naik
siapa juga halal arti beheran nih mah. Beheran ngaran nanta. Aduh, ya istirahat saya ngaran 27 mapan gua mah sibuk. Sibuk ya gua mah grepan. Usaha lah, waduh, tuh kudu puasa marido Allah hayang, tapi pan ieu lalakona. Atau kula pan di pasar, ridho Allah mah tuh hayang, ulah 27, cukup 20 hiji bae. Tade geus 20 hiji. Waduh kene. Asana cenah kiai 20 hiji mah pantau mah bawa tuh kudu santri, ustad, kiai 20 hiji mah tuh kula mah pan bawa tuh mangkaning kan ka toko, kadang-kadang ka tuh lah tuh ngaran-ngaran ngantor. Nah ieu mah teu kuat asa 20 hiji mah geus atuh turun saya ulah 20 hiji 15 poe. Ujungna moal puasa ya budak ya. Ujungna moal puasa ya budak ya. Tataja waduh deui kan. Waduh ya itu kan bener. Asalnya jenah 15 moal kuat kiai kesibukan, masya Allah. Ngaran-ngaran lah tuh korek-korek cok pada ieu teh usaha bareng pemajikan di imah jeung keluarga usaha tuh kieu capek kula mah tah ulah 15 sebagai ulah tuh 9 turun ujungna moal 5 budak ya. Masih waduh kene waduh kiai 9 mah teu mah beuh ulah tuh kiu-kiu pan mah kiai cenah. Waduh ulah 9 cenah tuh kiai geus 17 seminggu berarti sia tah masih waduh kene. Beuh cenah kiai kula kan ngojek lah atuh saminggu mah teu geus jam sia mah 3 poe. Tah 3 poe bang sedang Salasa Rebo Kemis. Bisa kena cenah kieu ketukan siapa. Ieu mah budak ujungna mah moal alasan. Geus atuh jang siapa ku sibuk-sibukna sapoe we poe Salasa. Tah deres udah kiai. Lamun setengah poe bisa dah. Setengah poe masya Allah. Ieu mah budak pohara amat sih. Tah jadi minimal mah tuh sapoe sakuatna ngan kanu karolot kula mah ya kanu karolot besi teu kapanggih di jeung bulan Rajab. Kanu kolot nu umurna geus 60, 70, 80. Nah ieu mah nu kolot besi teu kapanggih di jeung bulan Rajab. Wayahna kuatkeun datang ka 27 jang nu kolot bae. Nu kolot bisi teu kapanggih deui jeung bulan Rajab bisi panasaran. 27 poe. Jang ngora mumpung ngora. Ulah diliwatkeun kesempatan mumpung ngora keneh mujuna keur gagah. Nah ieu 27 poe nu ngora 50 40 tahun 30 tahun eta ngaranna ngora. Nu pemuda keneh mumpung masih keneh ngora muda mimitian geura ibadah ka Gusti Allah. Paling hebat sabun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Budak ngora anu hatena nyantel ka masjid. Budak ngora sabun budak ngora anu selalu ibadah ka Gusti Allah cacakan ngora keneh geus bisa ibadah ka Gusti Allah anu bakal yuzilluhumullahu yauma la zilla illa zilluh. Sab'atun yuzilluhumullahu yauma la zilla illa zilluh. 7 golongan manusia nu bakal ditiungan ku tiung Allah aras jaga di yaumul kiamah. Al Imamul Adil salah sahijina budak ngora anu bisa ibadah ka Gusti Allah
cacakan ngorakene geus daek ibadah geus teh mah maot bakal ditiungan ku aras Allah. Ya Allah ya Rabbi ulah haji urang aing mah ngorakene lah saja mengkolot bae lain kitu. Ayo berpacu dalam melodi. Melodi nah itu majaz ibadah berpacu orang dalam ibadah ka Gusti Allah nu kolot bisi teu kapanggih deui jeung Rajab ngora keneh mumpung gagah budak ngora mimitian gerege ka Gusti Allah anak urang anu budak kereh ge ajak eta teh tarap ngejah mun cara ngaji mah ceng ayo urang puasa ceng Rajab mari abah tas gaji di Cilongok. Ayo bah, ayo puasa. Wow, masya Allah. Anak nama datang ke maghrib bapak nanti. Ngecak anak nama bapak munafik nih. Ngajak puasa, saya mau puasa bapak mah kagak. Iya dah, udah dah. Urang ulah sok kajung marah ke anak, elek ku anak marah. Iya deh terusin aja bapak emang dari dulu bapak mau munafik. Ya Karim. Nah, geus lempengkeun hate urang ngan aya puasa sunah mah kieu beda jeung puasa wajib. Puasa Ramadan mah paten niatna kudu peuting bae ketika kaberangan terjadi tapi puasa sunah mah besi poho doang mah besi poho. Puasa sunah mah menang misalnya urang malam salasa geus siap dek puasa tapi teu niat nu mantak haju teu niat saur ge teu hudangna ge jam 7 geus ada istiqomah emang tadi jam 7 ya saya na barang budak teh ya Allah boro-boro niat puasa jatuh subuh nage kodoan ya Allah ya Allah ngesdah nang Allah iya tinggal narima bebau budak babari amat ngomong atuh jalan lain ku Allah mah ge moal nang Allah bae geus meureun karunya mana ge Allah ka aing dibere nikmat hees aing kana jan kodoan ja aya ieu babna babari teh budak ngomongnya hasil ngaji teh dipake kos kitu bisaan teh budak ulah banyak muridkeun ka batur gas ku hari mah tuh geus ngeunaheun nya mandi salat subuh kodoan barang di jam 8 can ngadahareun naon ieu mah can ngadahareun je tanggal 1 Rajab geus aing mah puasa ka jam 8 niat teu salah niat kaula puasa sing iki dina tanggal 1 Rajab abet teu artieun ku pamajikan keuna naonan geus mah urusan jeung Allah make bahasa Jawa aing niat kaula puasa Rajab di poe jadi geus niat jam 8 jam 9 masalah jam 10 masalah asal can ngadaharna naon jadi babari puasa sunah. Lamun kieu mah ya isuk urang geus aya nu mawakeun wuduk masyaallah poe mah poe caritan langsung ngawudu bahkan aya kupat disikat deui wuduk di dahar kupat disikat beres teh ngopi ngarokok deui set barang geus beres ngarokok teh tah neuleuh jamnya na jam 9 masyaallah goreng tanggal 1 Rajab geus aing niat puasa ku puasa teh geus jebeg goblok teh batu atuh babari puasa kos kitu masa tahun ge kuat puasa kos kitu satahun kuat teh batu ya Allah ya Rabb sebenarnya ieu mah ngan sakadar mepelingan ya geus raho padahal bisi poho puasa sunah mah ulah bingung-bingung maksudnya encan barang dahar mah oh kurang jam 9 can ngadaran niat puasa sampai Senin Kamis
Urang lantaran buru-buru bae isuk-isuk ke pabrik. Di deuleu jam 7 jam 8 berangkat ka can ngadarna naon pesene. Geus niat puasa. Beres. Masyaallah babari. Puasa sunnah mah babari. Urang ti penting niat puasa Rajab. Niat kaulah puasa isuk dina bulan Rajab sunnah. Puasa kejadian hari jam 11 lapar ngagoreng sangu apa puasa sunnah iya loba teh nu ngaieuhkeun puasa sunnah geus kadituna asal geus ngaieuhkeun sunnah bae kadituna ge bakal loba ieuh-ieuhan lah tos kitu ieu lah tos kitu ieu henteu nganggap mutiara pan urang teh nu mantak hajum hebat ge nganggap aya jelema make batu cincin teh ieu rubi tapi teu nganggap teu bagus dikeun carita hiasan tapi aya jelema make batu sintetis menang meuli di mingguan 500 perak ngahutang tapi digosokan menganggapnya karena batu hebat wah ku batu disebut itu mah batu lah digosokkan sintetis kaji aing mah resep pokoknya aing mah resep batu ieu warnana ieu masyaallah pan eta mah beureum sarua jeung bibir pamajikan aing nantak aing kagagas nilai batu ieu sarua jeung nilai bibir pamajikan aing emang aya keneh oh pugu ninggalkeun aing pamajikan nah ieu tinggal bibirna bae di dieu geus kagagas aing ge tah jadi nganggap urang teh nganggap tah eta keur carita hiasan ku anggapan nu mantak wiridan deh urang wiridan urang teh wiridan hebat zikir tapi teu nganggap moal jadi wiridan sholawat teu nganggap moal jadi wiridan lah sapira subhanallah tapi nganggap ka wiridan ieu maha suci Allah ieu mah pohara ieu mah jimat imah wiridan ya Allah subhanallah nganggap ka wiridan eta moal kebal ka rasa geura tergantung anggapan sebenarnya ge urang nu mantak teu hudang ti peuting tahajud teu nganggap hebat kan nu mantak urang peuting teu hudang haju tahajud teu nganggap hebat kan kata tahajud bener kan ngomong sia tengah hebat atuh jalamun nganggap hebat basa kumaha urang deuk apel ke pamajikan ka calon pamajikan beuh ngistrikan lagi 7 kali datang ke batur lamun aya nu ka dieu teh raheut hebat-hebatna seukeut eta kan nganggap urang teh nganggap tergantung anggapan jelema nu mantak nasaupna hararebat norikohna rewet anggapanana hebat nganggapna tah ieu urang teh can bisa nganggap urang nu mantak ngaji tah hebat sapinah teh di mingguankeun kok jadi hebat anggapanana mutiara wajibna nu gede Fatul Wahab tapi teu pati nganggap malayana naonna nganggap kita tergantung anggapan urang nah nu mantak urang lamun teu nganggap ka tahajud teu nganggap hebat atuh moal tahajud tapi lamun urang hudang masyaallah beuh dipeuting ieu seluruh wali-wali Allah hararuda solihin hararuda nantinya howe aing bahkan sok nonton TV ge hudang peuting nu WA-an ge hudang tarolol goblok nah kan anggapan urang ieu mah lain kadinya bu para ahli Allah mah penting teh hararudang aing teh meureunan dihijikeun jeung ahli Allah batur mah nganggap tahajud teh hebat aing ge deuk nganggap tahajud teh hebat mulai urang kacai tiris tapi nganggap tahajud hebat perang urang jeung tiris masyaallah tunduh tahajud hebat kajeun ku aing di perangan kulantaran teu nganggap hebat ka tahajud tiris atuh henteu nya tunduh ngandahan SD lamun nganggap tahajud teh hebat moal tunduh atuh urang teh
sarengan geus saparapat jam haju diajak apel awewena teh daekeun ka urang geulis anak jin atuh geulis anak jin urang mau tunduk hareupan awe geulis nganggap urang teh tah ieu ge sarua lamun urang nganggap dina bulan Rajab puasa Rajab teh hebat geus apapun yang terjadi enggak aing mah semua besi teh kaburu besi teh datang deui aing ka Rajab aing puasa bae cakolot dat puasa bae aing kumaha ge ieu kudu dianggap hebat ya tuh cek nu ngora teh aing mumpung ngora kana gede keneh ye pengen pake puasa tuh cek pemuda keneh ye budak ngora anu geus bisa ibadah ka Gusti Allah ieu hebat aing geus mah budak leutik dah aing puasa lah mumpung leutik keneh aing belajar tuh nu teu puasa kan kabeh ngomong mak dibuktiin sama Allah wala coba gengke we salasa asal keluar berarti imah bangun lele sore yang di kamar mah geus ngarokok goblok tuh budak aya nu nipu diri tolol tah ieu puasa Rajab sunah ngebersihan jangan ngebersihan nafsu urang mentak baba ada belajar zikir mah gampang bisa bae bisa tapi guruna teu meunang anu teu mursyid bedana zikir thariqah mah kudu nu mursyid hese lain padu urang geus ijazah haju geus bisa rarasaan urang ngaijazahkeun ka batur teu sah cilaka ieu mah bahayana thariqah mah cilaka lantaran engke takabur asa aing jadi guru asa aing hebat batesanana kumaha batesanana geus bisa ngageserkeun nafsu mun neuleuh awewe urang ngerenyeg keneh berarti masih jelema biasa lamun neuleuh dunia masih keneh hayang urang masih keneh biasa al qalbu lahul iqbal wal idbar kolbu eta ngabogaan madep jeung mundur badep ketika maksiat mundur ketika taat eta biasa kolbu urang teh mun menghadapi maksiat mah madep tapi menghadapi ibadah mundur eta aslina kolbu ketika ku urang diopen diurus nafsuna engke bakal dibalik madep ibadah embung maksiat sanggeus samadep kitu encan wajar jadi guru thariqah mah jadi guru encan sakitu geus madep kuari ka Allah tapi encan boga rasa encan tak kuari geus madep ka Allah maksiat geus embung dibalik nu tadi kuari mah iqbalna ka Allah idbar kana maksiat embung bae maksiat teh embung bae maksiat teh datang ka embung boga TV lain ku diharamkeun embung boga HP lain urusan haram embung bae lamun masih kene urusanna haram bakal jadi fitnah cara aspek jadi fitnah ieu mah henteu bae embung bae neuleuh awewe teh henteu capek neuleuh awewe teh urang embung neuleuh teh teu capek pan ari dina syariat mangke bakalna capek ai kurang didelekeun ieu haram ai teu didelekeun ieu mubazir cak Haji Pudoli tah mah ceramah teh kos kitu aya mubaziran sagala nah ieu mah lain capek tapi masih kene masih diganjar lah berpaling diganjar ngan geus lewat tidinya lewat teu capek neuleuh awewe teh sakadeleuna mah didelekeun berarti tersepi biasa we deleumkeun dunia dibere geus tersep ku Allah dibere tersep tak eta teh geus mulai teu kaharti kan sebab urangna raresep jeung encan pernah ngopenan nah engke dibere teresep neuleuh dunia teh terus ijid mulai teh dibere rasa lamun geus dibere rasa eta karak menang jadi mursyid silakan ngaguru cirina aya tilu cirina mandak aya jelema ngaijazah ke zikir kan aya cirina
Nah, siapa? Oh, encan kapanggih cirina. Temen. Aya minimal 3 ngan lebih yakin dong. Minimal 3 aya cirina nu jadi teh ya. Kemun tatangkalan ge jadi sirungan kembangan buahan kan kadeuleu ku mata. Eta ge kadeuleu ge bakalna cirina si eta zikirna jadi iya A B C. Lamun encan budakna ijazahkeun zikir bari encan aya ciri jadina sasar bakal. Mementak zikir mah zikir tapi sasar. Lamun geus atas nama toriko kecuali zikir biasa mangga bae. Bebas sama zikir mah kumaha bagus kudu malah. Dan lamun geus asup ka golongan toriko lain deui ke zikirna sebab eta mah urusanana deuk ninggalkeun 4 perkara. 1 dunia, 2 makhluk, 3 nafsu, 4 setan. Engke setan bisa kadeuleu ku ahli toriko. Setan bisa kadeuleu biasa ngarupa polisi, ngarupa tentara, ngarupa kiai, ngarupa pedagang, bahkan setan mah ya jadi majrodam, ngahiji ngaji pendi jadi bae rupana nyana padahal setan asup ka jero. Asup ka jero setan ya Allah ya Rabb. Geus ngarupa kiai setan teh. Kan kadeuleu engke mantak setan teh sieun ku ahli zikir mah kaluar nyana. Keluar lumpat sieun aya sieun mantak ditonjok ku Imam Syafi'i ceh buta setan. Tondok ku Abi Yazid al-Bistami pecah setan. Nah, nyahuan. Sultan Abdul Qadir diome setan teh. Oh, ku Kanjeng Nabi mah pan di talian, setan teh di talian kapan? Dina Bukhari, dina tihang setan di talian. Mun cek Kanjeng Nabi lamun teh sieun ngaleuwihan, itu Kanjeng Nabi Sulaiman teh pan ngadoa. Moal aya anu ngaleuwihan kal, cek Kanjeng Nabi moal dilepaskeun di setan teh di talian. Jadi kadeuleu setan teh. Nah, eta lamun jadi guys wajar jadi guru torikoh babari zikir mah ulah atas nama torikoh. Jika bertorikoh kudu aya ciri 3 minimal 1 di antara 3. Nah ieu urang ngabersihan batin puasa, ngabersihan nafsu puasa bulan Rajab tanggal 1 poe Salasa. Nah mulai ya 27 cenah kuatkeun liwatkeun 31 32 30 cenah kula mah deuk disambungkeun bae jeung Ramadan eueuh masalah tadi itu ngomong doang ieu. Aduh. Nah urang ke puasa tak ke bulan Rajab puasa ye urang di tengah imah lepet aya, lontong aya gitu kan, gorengan aya, misal nu aya ieu mah, atawa nu dagang aya, duit boga, eta perang ngaranna teh urang. Duit boga, urangna hayang. Waduh, capek orang puasa. Masya Allah, masya Allah. Age kerletik bayar rangginang cokotan. Kadinya keling. Puasa budak letik mah kos kitu. Aya anu teh di daharangan diambean sini aya geura magrib bae. Eta budak keur perang eta keur perang tah. Aya tukang angon mah pan lain nya nama. Tukang angon mah silem kadeuleuna mah silem orenganan lek beres. Tukang angon tah mah. Nipu diri. Nah, ieu urang niat puasa babarengan poe Salasa Rajab sunnah supaya bersih nafsu urang batin. Kanjeng Nabi dihiberkeun cek ngomong sompral mah di bulan Rajab atuh aing ge sugan bae hiber gitu kan. Oh menang ke kemunan Salasa Rebo Kamis buplak aya nu ragag di dipan
Pemajikan kaget, kunaon Kak? Waduh, Mi'raj teu kuat. Ragag kakak ieu, waduh. Ya Allah, ya Rabb. Nah, ieu mah geus umal nyaritakeun ganjaranana, ganjaran naon ngaranna puasa no kahiji hari kadua hari aya ganjaran ngan kajen teu dicaritakeun geus. Jangan sering ieu mah urang niatan ngazaman poe Salasa tanggal 1 Rajab anu keur teu head bagi laki-laki nu teu head. Maksudnya kieu berarti lamun engke poe Salasa teu puasa berarti naon tah? Desese. Ji, keur head emang. Itu baik, bobrok sih nyebut head ka aing. Teu puasa. Nah, sakuatna urang tapi kan dengan kekuatan orang nu Allah nisepenta ka Allah, ya Allah ya Rabb abdi teh dek ngabakti ka Gusti tanagana ti Gusti bere abdi kakuatan Gusti abdina nu Gusti kuat Gusti titah ka Gusti abdi rek ka Gusti hayang ridho Gusti melalui puasa. Kiai salian di puasa naon? Oh, benar. Maca sholawat menangkeun 4.444 sapoena. Aduh, tidak gitu tetep keburu ka mamana. Atuh emang sih mah ka mamana henteu. Sholawat henteu. Ulah sapoe tuh saminggu 4.444. Asana cenah kieu bol kuat sabulan atuh 27 poe barengan ku sholawat 4.444. Cenah loba teh atuh kiai teh mah geus 444. Asal loba teh cenah 444. Ye cenah 44 biasa cenah loba teh 4. Kampak ya. Nawar di sia teh opak ieu kampak ya. Katarang sia goblok ya. Dasar dia moal meureun. Tah baca sholawat ya. Eueuh anu leuwih hebat wiridan eta tibatan maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi simpulna tanggal 1 Rajabna menurut hisab Qotni Sulam Munairen poe Salasa urangna ngalaksanakeun puasa 27 poe lamun kuat jeung sakuatna. Wiridna adalah maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Petingna ulah loba teuing sare. Sakitu we. Ku bacana kieu lamun peuting teu sare beurang hees atuh teh mangarana ojol waktu. Ojol waktu teh mah dendam ongkos urang puasa ieu ku ari. Ai bukana teh teh manis aya, teh pahit aya, kopi aya, susu aya. Eta mah ngaranna lain puasa, dendam. Segala rupa aya tah ulah biasa we waya bukana biasa bae ulah sok segala aya 5 gelas incu datang ke awas jangan dekat-dekat ini punya kakek semua. Incu tuh benar datang incu sono ada emak lu sono mama lu sono ini mah punya kakek semua kakek segini kurang. Tolong sama emak bawain lagi satu lagi. Ya hei. Aki-aki goblok. Insyaallah karim. Datang ke Incu lagi ngadoakeun kapan matinya kakek ya. Hai pelit-pelit tak ka Incu datang ka didoakeun kapan matinya ya. Kita telu aja yuk. Masya Allah. Nah, ialah bulan Rajab sakadar mepelingan supaya
urang non gitu ngaran gairah horeganannya di mana tuh urang jamual henteu pasti menghadap ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Gusti Allah tadi di akhir pancak Gusti Allah inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Kaula nu agung teh ngajadikeun para setan-setan teh dijadikeun kakasih kanca-kanca kes persekutuan jeung jelema nu teu ariman. Jelema kafir mah babaturanana jeung setan tah nu mantak kade omat teh Gusti Allah ulah sok kababawa ku ajakan setan. Dimimiti berpakaian sing hade ulah nuturkeun setan make aturan akhlak. Diturunkeunlah setiap saat para rasul jang nata akhlakul karimah. Imimiti Kangjeng Nabi Adam, Kangjeng Nabi Idris, Kangjeng Nabi Nuh terus datang ke Kangjeng Nabi urang kade aurat awewe teh kapan sakabeh awak tuturkeun aturan Kangjeng Nabi urang ulah nuturkeun setan kade ari lalaki mah baina surah war rukbah dengkul jeung bujal ringan lalaki mah tapi awewe mah ieu sakaujur awak kuku-kukuna nya nama termasuk aurat buukna termasuk aurat kabeh geus pokona kudu disimbutan we geus kos barong begitu urang lamun neule di Mekah tah tanu bener teh kos kitu tah pakaian awewe mah urang mun neule di Iran pakaian orang Iran tapi di Iran ge teh kabeh karari itu urang lamun ningali di Yordan malah di Yordan mah hampir teu pati aya mah aya lobaan kene nu terbuka di Mesir ge lobaan kene nu terbuka tapi lobaan nu make kitu cadar Mesir loba Iran loba Irak loba tapi di Irak ge loba nu ulutudan be sarua jeung di urang di Mekah sarua di Mekah nama hampir kabeh make cadar di Mekah nama Madinah tapi coba di Jeddah nama hampir teu make calana. Orang Mekah teh kasih itu barloon. Teng haji mah gitu bae. Kade ulah nuturkeun setan, cek Gusti Allah, tuturkeun aturan Al-Qur'anul Karim. Geus di mana-mana awewe teu make aturan Al-Qur'anul Karim berarti nyana kagoda ku setan jadi lamun aya awewe teu make jilbab eta teh jurig. Lamun aya awewe kadeuleu bitisna eta teh keur kagoda ku setan nyana teh keur kasurupan ku jurig. Lamun aya awewe kadeuleu pingpingna teh mah jurigna ge tah mah ratuna. Lamun bujalna kadeuleu raja jurig teh mah. Ieu kuari urang masyaallah kaluar we urang ti imah. Mana kuari nu make jilbab? Mana kuari nu make kitu rongres? Geus pokona mah terbuka kabeh. Ieu setan. Inna ja'alna syayatina auliya. Ngade, cek Gusti Allah, la yaftinakum syaiton. Ulah kagoda ku setan, ternyata kagoda kabeh ku setan. Terutama kaum awewe. Aya nu rapih jasa awewe teh masyaallah, ieu mah hebat jasa make rongres. Hebat, ai barang di deuleu digigir disoekeun ka dieu. Barang lempang pingping lagi kadeuleu sial jasa. Masyaallah, atuh kunaon disoekeun. Jadi kamari mah aya nu rapih jasa make jilbab, pohara jasa, prak make calana. Jilbab dipakai anak poho meureunna. Gusti Allah bagus. Jadi kemelutlah di Indonesia soal jilbab. Tarik ulur terus di zaman Gus Dur datang ke ayeuna can anggeus-anggeus. Satu sisi hayang anak sekolah make jilbab, di sisi lain ulah. Datang ke ayeuna can anggeus-anggeus. Tanggeus. Bahkan loba nu diusir budak sekolah lantaran make jilbab, usir kita pindah sekolahna.
pabrik aya nu make jilbab keluarkan ribet make jilbab. Pokoknya mah geus menyudutkan soal jilbab di Indonesia pohara jasa lantaran di urang teh kapan dikendalikan ku Amerika. Tersepen orang Amerika di Indonesia anu make jilbab. Komo budak sekolah, komo di pabrik mah sangat tersepen jasa. Adapun di pondok pesantren salah tah mah jalain Indonesia sabodo sakena. Lain Indonesia tah mah. Pondok pesantren mah belahan pedalaman Sumatera. Pan ieu secara nasional teu meunang jilbab. Kamari ieu geus bungah jasa kapan polwan diperbolehkan make jilbab. Menang saminggu tarik deui. Tidak boleh. Berarti kan aya pengendali di urang. Nah, eta keur carita tarik ulur seperti kos kitu tah, tapi gerakan Allah mah hese. Kumaha gerakan Allah? Tanpa dipandu ku pemerintah jelema make jilbab sorangan sanajan teu make calana. Jilbab dipake bae. Bloon jasa. Ka Nyiroro Kidul make jilbab. Saha nu bandu ieu? Pemerintah mah jangan ulah sakola tapi tetep bae make jilbab bae. Karyawan loba nu make jilbab bae. Komo ka pasar dan lain sebagainya hatta bobogohan make jilbab. Masya Allah, sanu mandu hese diulah make jilbab tetep okos zarah. Ketika Muhammadiyah ngaharamkeun jeung ngamusrikeun zarah, Persis ngaharamkeun jeung ngamusrikeun zarah, PKS ngaharamkeun jeung ngamusrikeun zarah, haram musyrik. Bejana ISIS teh bakal ngabongkaran kitu makam-makam haram musyrik. Budak leutik nang saha mandu zararah orok zarah orok zarah orok wabeh zararah kawali sanga hese teu bisa ditahan. Ieu mah eueuh nu ditahan halayang sorangan datang ka Amin Rais pegeleun ya cak Amin Rais teh diulah-ulah di musik-musik endahan pohara aju di lingkungan makom nagatun nyarieun non losmen dan lain sebagainya wah rarame. Mata ku ari cicing bae nyana. Mun ditanya gimana itu cara sebodoh. Emang kenapa? Capek gua. Gerak Allah ese. Asal geus gerak Allah ese naon ge. Ese. Dumantek di urang teh kan di urang ieu bakal ieu di urang di Indonesia. Di Indonesia teh ieu nu paling dikhawatirkeun ieu wahabinisasi. Ejeng kitu si ahinisasi kumaha sih aing ngomong eta aing nurutan nu hebat padahal teu becus. Iya untuk mewahabikan jeung mensyiahkan teh ya engke bakalna ieu dibere beasiswa baik di Indonesia maupun dikirim ke Iran atau ke Saudi Arabia. Nu dimaksud kumaha ieu 10 tahun ke depan supaya Indonesia benar-benar jadi Wahabi ulah aya Sunni. Sebab nu ngahalangan ieu KBG adalah Sunni. Ngahalangan gerakan-gerakan politik, gerakan ekonomi dan lain sebagainya. Nu jadi penghalang teh Sunni. Mandak carana bae ku ari mah Wahabikeun, syahkeun. Eta mah kan geus aya digenggeman Amerika. Mulai Kiai Jawa Timur, Jawa Tengah marudah. Bagaimana ini untuk mengantisipasinya? Musyawarahnya ada di ditu. Jawa Timur, Jawa Tengah, anu tinggalin hanya Jawa Barat jeung Banten. Tinggalin jangan mah. Teu pernah aya musyawarah. Jawa Timur mah geus musyawarah bagaimana untuk mengantisipasi. Jawa Tengah geus musyawarah bagaimana untuk mengantisipasi. Tapi Jawa Barat jeung Banten mah saneuh. Aya organisasi di Banten aya. Aya tokoh aya. Kunaon teu udah atuh di situ bae Banten mah. Mun golok mah bener terus diasah bae ti ku ari ge jang naon mencit korban. beda karakter geus kos kitu bae ai disebut tinggalin bung Banten mah ai maju henteu deui Banten mah geus kos kieu bae kos kitu Banten mah Jawa Barat teu batur mah geus menghasilkan gerakan kan Jawa Timur untuk mengantisipasi ini Jawa Tengah ge gini akur ke para tokoh baik kiai maupun politisi. Coba bagaimana kita baik di organisasi maupun antar pesantren geus ngadu tek oh ya
Jawa Barat jeung Banten ente datanglah. Bagaimana Pak Kiai Kakulai? Bagaimana lagi untuk mengantisipasi itu? Iya. Cekulat itu bagaimana ya. Tidak, menurut Pak Kiai bagaimana? Saya sih nggak punya pendapat. Lantas bagaimana kalau nanti udah terjadi? Kan orang teu bisa kumaha Allah kan teu bisa. Eta kan lain jawaban atuh. Nyana lamun ngarepkeun lain umur kurang dijawab bagaimana Allah saja atuh nyana pas kitu mah atuh lain rasional ngaran. Dan kukula dijawab kieu bae. Sudah berapa tahun Muhammadiyah bergerak untuk memuhammadiyahkan bangsa Indonesia? Sudah berapa tahun dan bukan tidak dimodali. Itu yang namanya persib. Untuk mempersibkan Indonesia. Kucuran dana dari Saudi Arabia melalui LC, keluaran dari Madinah dan Misro, kurang bagaimana. Tetapi tetap aja karakter bangsa Indonesia, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, Banten, tetap karakternya tidak bisa berubah. Geus kebal jasa kan Muhammadiyah teh aya dikirim, jangan wahabikeun. Tetep bae. Kita ulah kunut, nahan laluhur ya sapan kunut. Kieu. Kita ulah usolli ku Muhammadiyah, nah geleger-geleger. Usolli. Kuyangan Muhammadiyah. Kuyangan jagena tuh. Mun usolli ulah gandeng teh engke aing kasinggung ya kana. Henteu usolli. Komo guru kula di Banjar mengaran almarhum majengan mumu. Oh gandengnya segan mah. Usolli. Fardhu zuhri usolli. Cak anak mah patas berangkat budak usolli. Atuh kajeun anak mah ieu tah mah atuh. Oh, mantep jasa guys. Hese dek dirobah tah. Ya jarang nu jadi Muhammadiyah, jarang jadi walah malah Muhammadiyah jadi NU atau jadi Sunni. Kuari dek coba-coba. Abang tadi 50 jil. Modalan teteh sabarahat miliar atau triliun. Nurholis Majid geus dikirim ka dieu ulil absor, ulil albab jeung uli-uli jeung sajana. Tak apa dikirim. Ndek ngaliberalkeun datang ka dieu urang jadi tontonan doang. Cara gue bingung kan Amerika guys di Indonesia kumaha cek cenah ieu. Dikirim tokoh anu luar biasa. Nurholis Majid mah teu kira-kira kapan eta mah boga mitohana ge. Teu bapana itu Mustofa Bisri. Lain lalagan bentah mah. Pohara jasa 50 jil turun ke Indonesia jadi tontonan. Muhammadiyah ieu diurang lain saya tikan Muhammadiyah lain eueuh di ditu di kesempatan ka ditu naon gara Gintung di ditu na menes atuh tiba heulapan sakikieu na bae geus bae tah tetep hese tah diurang teh nah nyana tetep nanya ka kula Kiai itu gimana sih ini sebetulnya begini cek kula. Di Indonesia ada Wali Songo. Sekarang jadi 10 dengan Gus Dur. Serinya tidak songo lagi sekarang. Jadi ada wali. Wali-wali itu jangan dikira mati. Wali itu jangan dikira meninggal, wafat, tidak mati. Ketika wali itu sudah bergerak, wah sudah sulit untuk diantisipasi. Jadi kita punya kepercayaan secara gaib. Di samping secara zohir kita antisipasi, gaibnya secara batinnya ini ada para wali Allah. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten. Makanya di Banten enggak gerak, lah dipasrahkan sama Maulana Hasanuddin sudah. Makanya kalau kita ke Banten tetap ziarah atau enggak zarah. Ziarah kita alhamdulillah, enggak zarah di mobil tetap harus soan di mobil. Salam ke Maulana Sahibul Wilayah
Itu juga kalau kita ke Demak, di mobil saja kalau kita enggak ziarah. Itu juga terus sampai ke Jawa Tengah, Jawa Timur gitu. Eta kukula di bejaan pasti tenang aja kula. Jangan gerak mah maranehanana. Ima langsung wa imanyana nempel ke urang. Urang kasurupan wali. Ya tuh masalah. Kadang-kadang kasurupan batur mah kasurupan kujurig, urang mah kasurupan wali engke. Tuh, amin di mana puas naon teu. Aduh, Masya Allah. Iya mahar tidak tetap kurang jaga-jaga, tetapi orang make zohir jeung batin. Zohirna supaya rasional secara real, batinna orang mohon ka Gusti Allah dumadeus ruruba ka jelema nu geus deukeut ka Gusti Allah. Indonesia teh boga karakter seperti kieu. Kajunting urang Madura cicing di mana bae tetep nyana Madura bae heran Indonesia. Madura bae tetep urang kitu naon gara Demak cicing di mana bae karakter Demakna teu leungit. Banten kuari Banten pindah ke Jawa Timur Bantenna Banten bae. Dia kok ini golok dia. Kitu bae teh urang Banten mah. Padahal mah nyaho bener nyaho teu. Nyau gagah jalan tegas kis coba ya teman. Eta Banten teh Banten dah. Ya, urang karakter di urang teh sekarang itu bae. Teu daek robah. 350 tahun, 3 abad setengah dijajah ku Belanda, karakter teu robah. Maka pengkajian Indonesia, pengkajian Amerika 5 negara terhadap Indonesia kesulitan. Ya saya ceknya Indonesia. Geus antepkeun bae geus. Kumanyana bae jeung IG nyana ieu kan dijinan nyana Jokowi nyana ge geus rada leutik hate. Bener teh moal si budak ieu. Ya bingung cek kira ieu. Ieu kuari kan keur dia wah tarik ulur nyana geus gede hate asana Jokowi mantep ya. Tapi kan per detik ieu nyana masih cangcaya kan. Sanu nyaho Jokowi cuma ke udeng-udeng. Jangan percaya, aduh Gusti, saya Indonesia. Kuari gikan daya langkah-langkah baru, numantak ditarik kembali ke DPR, orang mah teu nyaho. Nah, ieu tah untuk mengantisipasi dan lain sebagainya. Orang mah teu nyaho rahasia negara eta mah, tarik kembali. Lantaran wah ini. Wah, gitu. Dah, pokoknya tenang aja. Beres dah. Sing hade cek Gusti Allah ulah datang ka goda. Baheula teh urang Arab di mana-mana tawaf di Baitullah teh nyana sataranjang teu make calana. Lamun lalaki diaturna tawafna ti beurang, lamun awewe tawafna ti peuting tetep da teh teu make calana sataranjang tawaf teh. Dengan alasan ceknya na ieu Baitullah teh batu anu mulya menang ti Gusti Allah, menang ti sorga nang Gusti Allah. Ku ayana sakitu urang ulah mawa dunya dideketkeun ka Baitullah, ai baju pakaian eta teh termasuk dunya geus urang toab sabelegenyeng bae ulah make nanaon. Pikiran kuno kos kitunya. Baju mah dunia cakina samping dunia dan lain sebagainya geus ieu mah batu teh kapan batu anu mulya geus ulah dihijikeun nu mulya jeung anu hina ulah make pakaian sataranjang. Maka lalaki mah ti beurang di mana tawaf teh mun awewe ti peuting tawafna teu barake calana teu barake cangcut aja. Waduh. Numanta Kangjeng Nabi teh titah ngadatangan orang Arab. Cek Gusti Allah wahai Muhammad bejakeun ka orang-orang Arab eta teh anu toab teh ulah sataranjang sebelegenyeng kos kitu teu bagus. Eta teh nutur-nutur hawa nafsu setan teh kos kitu kadang-kadang geus diatur teh berang lalaki peuting awewe lantaran manehanana atuh toab pakan sakahayangnya anak ujung-ujung nama bareng nya lalakinya awewe toabnya teu make calana. Bu mun kuari teruskeun urang ge betah.
betah teh lantaran gua ari mah kapan rapat jasa lamun toab teu make calana misalna ye misal nya rapet jasa asal ulah urang takroni bae nu deukeut urang ulah negro gitu tapi tetep bae urang sataranjang jeung nu hideung mah amper teu naek aduh iyalah ketika digenggerekeun ku Kangjeng Nabi titah ulah sataranjang hiji nomor kadua sehari-harina urang Arab teh make bajuna teh ieu mun awewe kadele ping-pingna mun lalaki sakahayang baheula teh kos kitu pakaian urang Arab teh lamun lawewe teh make kitu baju dibelah dadana kadele ngagayot. Masya Allah meren kuarimun urang nyiptakeun urang Arab baheula tah waktu memeh turun ayat ieu tarolah urang nyiptakeun neuleum model di Hollywood. Emang Hollywood di mana kiai? Cikupa. Di Citra tah kabelah ditu Hollywood. Lamun urang ningali pakaian orang-orang nu aya di Hollywood ya kapan sagede naon mah ka di cek urang mah dipake-pake teuing atuh sapira tali doang. Sapira tali doang di dia dihadap tali di luhur tali doang. Masya Allah di dalam ku Ki Haji orang Cikupa aja teu kicep-kicep ai jerona mah tapakur Masya Allah tapi teu kicep lah ieu Ki Haji blow on gitu nah iya wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha wallahu alam bimuradi wa idza fa'alu di mana-mana manehanana migawe yakni alladzina la yu'minun jelema nu teu iman ka Gusti Allah bangsa kapirin musyrikin jeung munafikin migawe pahisatan kana kagolengan kajahatan kitu naon kamaksiatan kekejian model kasyirki wa tawfi model syirik jeung tawaf di Baitullah uratan sataranjang qailina nya ngomong lana tupu pisya bin asainallah api kami mamual tawaf di itu make pakaian anu maksiat ka Gusti Allah ja gabit kami teh dititah ku Gusti Allah nage tawaf teh ulah make pakaian mentek dilarang lah ku Kangjeng Nabi. Wahai para masyarakat, wahai para jamaah ayyuhal lab, coba cek Kangjeng Nabi makalah aturan-aturan anu sesuai jeung aturan Khaliq. Ulah sampai ulutudan seperti kieu dada ditembong-tembong buah dadana ping-ping ditembong-tembong buah ping-pingna pakaian lah nu rapi komo keur toab sehari-hari ge coba nu rapi dinasehatan ku Kangjeng Nabi sesuai jeung aturan Allah nu diturunkeun ku Gusti Allah ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu rapi beretika ngomongna kumaha qalu cek urang Arab ye man ngomong teh sok sangeunana bae ye kami nu matak berpakaian kieu teh wajadna alaiha abana ieu teh turunan ti bapa moyang kami bapa urang mak urang baheula kieu karakter bangsa teh kos kieu geus kami teh nurutan kajen kumaha ge budaya ieu mah budaya man ulah sok dileungitkeun budaya Arab wajadna alaiha abana bapa moyang urang teh kos kieu ieu teh budaya ulah dileungitkeun budaya mah kajen kumaha ge nomor kadua wallahu amarona biha di Allah ge marentah kos kieu nu sabenerna mah maneh tak kasangeunahna bae tah ngomong hiji nya nyaritakeun bahwa ieu teh budaya ieu teh karakter bangsa ieu teh tuturunan ti bapa moyang ulah ditinggalkeun fakta deui nabihim ulah tuturkeun nomor kadua ieu nu teu ngeunahna mah man wallahu amarona biha Allah ge marentah kos kieu ka urang
Paneta nyedakeun ka Allah. Pan Kangjeng Nabi teh utusan Allah. Pan leuwih nyaho Kangjeng Nabi meureunanan ja Kangjeng Nabi teh utusan. Tapi atuh kunaon manehna nyedakeun anak ka Gusti Allah. Ye nyanyahoanan mad ye. Ieu Allah marentah kos kieu ka urang. Ye sia mah budak kamari. Teu nyahoan naon sia mah ngadaruihna ge pandeuri. Tuh ka uyah pantungtung nama. Aduh. Tai wajadna 'alaiha abaana wallahu amarona biha. Dua nyana jawabanana. Hiji urang teh ieu tuturunan ti bapa moyang. Ieu teh budaya Arab. Ulah ditinggalkeun, tuturkeun. Nomor kadua memang Allah marentah tina kieu. Masyaallah. Kuari urang lamun nyaritakeun budaya-budaya di urangan henteu ditinggalkeun pohara jasa geus puguh budaya Bali. Geus puguh budaya Jawa. Geus puguh budaya-budaya Jawa Barat. Urang lamun neuleuh budaya-budaya berpakaian bae heulanan di Bali mah kan kos kitu. Lamun urang ningali Jawa Timur budaya na kos kitu, Jawa Tengah budaya na kos kitu. Urang ka dieu ka Jawa Barat, lamun di Jawa Barat deuleu coba budaya Bandung parahyangan. Nu sok disebut make kabaya teh. Baju kabayana pancarang. Di dieuna kan terbuka sakieu, buukna ka dieu make konde. Bukan ditambahan ku daun cau. Bulat belit eta budaya parahyangan eta kos kita. Urang lempang deui ka dieu ka Karawang. Pohara jasa urang Karawang mah. Terus datang deui ka dieu ka Subang, eta budaya parahyangan ka dieu ka Karawang kos karari itu tah. Mun ditanya, "Euy, budak Karawang, ieu mah tuturunan ti bapa moyang urang, ulah ditinggalkeun." Sia masuk macem-macem bae. Kita lamun dek hajat ya, juk aditu make lisong make naon teh karana ju digantungkeun teh. Ancak eta budaya tutukeun ngaranna. Ulah sok disapirakeun lantaran ieu hajatan-hajatan kabehan cenah lain manusia bae jin ge milu hajat. Geus juri ku urang kitu tuh kudu di suguh cenah lantaran lamun nyana teu disuguh engke datang ka dieu. Tungtung nama engke bararau ke kabeh ge. Nyana kumaha lamun milu dahar jeung urang pannyana mah lain deui alamna, engke sayur dituel ku nyana, sangu dituel ku nyana, engke barariye. Nu mantak suguh ka ditu teh teh budaya kolot urang baheula. Make lisong nu gede ka ditu. Ayo kada ka ditu sut beres pul lisong 5 sogo gede kieu, cucur sagala bakakak sagala naon. Atuh budak angon maneulekeun we nah. Iye. Ceknya mantep jasa ya beres anu ngancak na balik budak angon gak di Jawa iyo horeng jurig nanya na horeng teta baheula pokos gitu lamun deuk hujan sing ade mana cek teh budak botol urang ayun-ayun botol ayun nambing nih keur naon ieu keur ngasuh dah botol si diasuh di ayun-ayun sampai ulah hujan segini teh di botol mah pantil aku hujanan saat ini terus dadan guludug terus bae terus sempak dibalangkeun terus ka kenteng eta budaya eta ya Allah lantaran guludug terus bae sanajan geus di ayun-ayun ge nah nyana neangan halu ku hari mah mau godean tadi mah botol kali mah halu panjang jasa begitu ditanya nu nanyana ditutugeun mah wah aing pugu ieu beusi kahujanan siap teu nyatanya ka aing budaya urang teh kos garari itu Masya Allah dileungit-leungitkeun ku kiai lalaunan ulah cukup ku babacaan bae ulah make jeung sugah suguh kitu lantaran eta teh mubazir ya geus teu kudu nah kuari mah ku babacaan bae geus lamun hajat supaya ulah aya jurig datang ka imah maca sholawat 4444 cak nu boga imah puyeng aing mah
hajat kita baca sholawat sakumaha jadi wali. Ya budaya tah. Idza fa'alu fahisatan qalu wajadna 'alaiha abana. Iba tuturudan ti bapa moya. Bari Allah ge jam marentah ge. Gol. Muhammad bejakeun innallaha la ya'muru bil fahsya. Sanyana Gusti Allah teu marentahkeun kana kapasan. Kana kazaliman, kana kemunkaratan, kana dora kemaksiat. Kekejian Allah mah teu marentahkeun model kos kitu. Nomor kahiji, nomor kadua eta nyedekeun ka Gusti Allah atakuluna 'alallahi ma la ta'lamun. Apakah maneh ngaromong ka Gusti Allah? Kana naon maneh teu jao. Maneh nyedekeun ka Gusti Allah sangeunahna abang sungut teu letahan, letah teu tulangan. Sangeunahna bae pajar Allah nu marentah atakuluna. Apakah maneh ngaromong alallahi ka Allah malah ta'lamun, karena omongan nu balik tanya nyedekeun ka Gusti Allah macan Allah marentah kos kitu. Taya hamzah istifham inkar teu Allah teu marentah model kos kitu. Qul bejakeun Muhammad ka anjeunna amara rabbi bil qisti. Allah marentah, pangeran kaula marentah kalawan jujur, kalawan adil. Hiji wa aqimu jeung maneh kudu ngararadekeun diri maneh wujuhakum menuju masjid atawa menghadap ka Baitullah inda kulli masjidin dina nalika setiap salat. Wada'u mukhlishina lahuddin, ibadahanlah Gusti Allah dengan ikhlas saikhlas-ikhlasna. Tilu bejakeun Muhammad hiji amara rabbi bil qisti. Lamun urang neuleuh dina ayat lain kisti teh di ditu dina caritaan syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malaikah. Nah kadituna bil kisti teh bahasa tauhid la ilaha illallah. Aqimu wujuhakum, tangtungkeun ajegkeun awak anjeun. Wujuh teh beungeut tapi nu dimaksud awak majaz mursal min itlaqil juz wa iradatil kull. Inda kulli masjidin, masjid teh tempat nu dimaksudna mah salat. Jadi min itlaqil mahal wa iradatil hal, lempeng nama Muhammad bejakeun ka urang-urang Arab khususna umumna ka sakuliahing manusia. Amara rabbi bil qisti pamarentah Rabbi pangeran kaula titah nauhidkeun ka Gusti Allah dengan sajujur-jujurna dengan bahasa la ilaha illallah. Teu aya pangeran wajib disembah kecuali Allah. Hiji ketika geus maca kalimatun thayyibah iman ka Gusti Allah di jerona aya parentah salat wa aqimu wujuhakum, lempengkeun awak, tangtungkeun awak, badapkeun ka Baitullah salat inda kulli masjidin dina nalika salat. Nomor katilu wad'u ibadahan Gusti Allah mukhlishina lahud, ikhlas. Ulah aya kasisi kagigir, ulah aya muatan-muatan. Ngaji ikhlas, salat ikhlas, dikir cerita salat, silaturahim ikhlas dan lain sebagainya kudu ikhlas. Ieu mah keur salat mukhlishina lahuddi. Yakin kama bada'akum ta'udun, sakumaha mana diciptakeun ku Gusti Allah tatadina walam takunu sayan teu aya. Urang kabehan eueuh aranjeun kabehan wahai urang Arab teu aya. Ku Allah diciptakeun aya haji hirup. Sanggeus sahirup diurus ku Gusti Allah. Ta'udun kepae bakal dibalikeun deui ku Gusti Allah hirup deui. Gampangan Allah dek kahirupan boro-boro anu geus aya, kemudian dihirupkeun dia cacak-cacak nu tadina urang diayakeun dihirupan. Allah Maha Kawasa komo ieu mah geus aya pae dihirupan deui. Babarieun jasa Gusti Allah mah nu mantak engke begitu dibalikeun ku Gusti Allah jaga di yaumul kiamat teh bakal kanyahoan manusia teh aya dua bagian.
fariqun hada wa fariqun haqqa alaihimud dhalalah. Sabagian aya anu menang pituduh yakni anu iman ka Gusti Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah. Didinya bakal ditendenan bendera mukminin di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fariqun hada. Nomor kedua wa fariqun haqqa alaihi dhalalah. Sabagian deui anu nyata-nyata kasasaranana yakni dhalalah teu iman ka Gusti Allah di bawah bendera para kafirin, bendera Fir'aun, bendera Namrud, bendera Abu Jahal bakal berkibar ke di ditu, termasuk bangsa bendera-bendera moal dicaritakeun nu koneng aya nu beureum aya. Ieu nu mantap kajen teuing kumaha ge tetep horenganan geus diciptakeun ku Gusti Allah seperti eta. Aya anu diciptakeun ku Gusti Allah ti mimitina memang eta teh bakal piimaneun, bakal piislameun. Atuh bada akumna ku Gusti Allah diciptakeunana engke sesuai jeung aturan. Nomor kedua aya anu diciptakeun ku Gusti Allah ieu moal piimaneun, atuh diciptakeunana mah hiwal ti Gusti Allah dina aturan-aturanana. Nu mantak lamun urang ngembalikeun kana ayat ieu horeng kabeh ge meunang ngatur Gusti Allah. Geus urang ti eueuh ka aya di aya diurus ku Gusti Allah. Haju kuari daek ngadengekeun pangajian-pangajian, salat dan lain sebagainya. Ieu moal henteu kadituna berarti Allah teh endeup ngajadikeun fariqon hada. Golongan anu menang pituduh di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajen teuing dititahan ge harita tadina manehanana diciptakeun bakal dolalah mah dolalah bae ulah hese-hese. Lamun urang nyaritakeun kos kitu urang bakal bingung nu sabenerna mah lantaran anak Nabi aya nu teu iman. Kangjeng Nabi Nuh teh boga anak, Masya Allah, anak anu dipake kadeudeuh Kanaan ngaranna. Begitu ku Kangjeng Nabi Nuh dirayu, dibujuk dirayu supaya milu ka kapal tetep bae manehanana teu iman ka Kangjeng Nabi Nuh. Dicarekan kapan ku Gusti Allah Kangjeng Nabi Nuh teh lantaran nganggap anak lain turunan anjeun teh bakos kitu lantaran teu iman. Anak Nabi, anak Rasul kafir. Urang menyaritakeun Kangjeng Nabi Ibrahim bapa ku anjeun. Azar eta kapan bapana teh tukang ngajualan patung. Nu mantak perseteruan anu solid luar biasa antara bapa jeung anak. Bapana teu iman ka anak. Pamajikan Kangjeng Nabi Lut anu tadina sagulung sagalam tapi ternyata teu iman ka Kangjeng Nabi Lut. Pamajikan ku anjeun teu iman. Kangjeng Nabi urang paman anu luar biasa dipake kadeudeuh jeung kanyaan ku Kangjeng Nabi Abi Thalib tetep bae teu iman. Geus puguh Abu Jahal, geus puguh Abu Lahab dan masih banyak sederetan abu-abu yang lainnya. Pohara jasa teu iman. Nu mantap ulah kaget lamun itu bapa nama cenah kiai pan anak kakara kiai. Kakara kiai atuh anak Nabi. Lain guna non cenah boet nya le bapa nama cenah luhungnya tapi anak nama tukang judi kos. Ya, ulah loba omong. Geus kitu diciptakeun anak ku Gusti Allah. Masyaallah. Inggis ye urang lamun digali kos kieu bae. Penciptaan Gusti Allah. Ieu adalah hak Gusti Allah. Kumaha Gusti Allah bae. Masyaallah. Teh, batak engke bagi dua sapanta nu iman nu meunang pituduh sebahagian nu teu iman nu meunang teu beunang pituduh. Ta ieu kabeh horenganan nu teu meunang pituduh nu tadi diomat-omat teh kade cek Gusti Allah la yaftinannakum syaitan. Ulah kabujuk rayu ku rayuan setan. Mantak ti dieuna nu bantak parikon haku alaihi dolalah ieu teh meunang kasasaran manehna mah
innahum muttaqadus syayatina awliya min dunillah. Sebahagian anu meunang kasasaran mabok aya di nyana, judi aya di nyana, zina aya di nyana, bahkan teu percaya pangeran teh Gusti Allah padahal nu ngahirupkeun Gusti Allah, nu ngurus Gusti Allah, tapi nyana teu percaya ka pangeran bahwa pangeran teh Gusti Allah. Urang mah kuari kan nu normal ye, heueuh nya herannya. Urang mah heran ka Josbus. Padahal mah nyana teh kapan diciptakeun ku Gusti Allah tapi nyana teu iman ka Gusti Allah, heran. Nu dianggap kamari ieu sugan teh si Obama bakal iman tapi ternyata orang melanjutkan laku lampah George Bush. Bill Clinton datang ke urang sugan teh mah bakal iman horenganan kos kitu padahal mah ciptaan Allah tapi nyana kafir. Tapi si Junaid mah urang lembur teu nyaho ka ler kidul ka Hollywood teu nyaho ka Citra teu nyaho. Beuh kopeahna ge teu ganti-ganti geus beureup. Ka masjid deui ka masjid deui ka masjid deui nyaho ka pangeran. Mun ditanya Junaid di ka mana masjid nek naon teh salat nyembah ka pangeran. Sia titaku saat nyembah aing menyaho bae ngaji. Sugan titaku masih maing ge ngaji. Lain sia ibadah ka Allah. Menang kita menang kita ngaji mantak ke. Si Junaid bisa andasa. Jawabna. Sia mun salat titaku masih maing masa kadang nita tapi percaya aing mah ka Gusti Allah. Emang sia ngaji di mana? Aing mah santri 20 tahun. Paingan, saya bisa baca kitab. Ente aing baca kitab mah bisa. Emang saya di pondok ra kieu mah. Aing mondokna nonton TV bae aing. Tapi teger batin. Tuh. Iya urang bae. Namrud. Nyana nyahueun pangeran teh Allah. Firaun mah tadina mah nyahueun jasa malah. Pangeran teh Firaun ngan kabelah dina takabur. Haji jantung ngaku pangeran. Jadi kan aku pangeran, tadina nyahueun pangeran teh nu nyiptakeun khalaqas samawati wal ardi. Firaun nyahueun. Tapi kabelah dina takabur ngaku pangeran. Eueuh pangeran kecuali aing. Awas ya, aing bisa ngahirupkeun bisa pangapaeun. Coba kos kumaha? Dua jelema, nu hiji ketrok paeh tuh. Nu hiji diantep hirup. Aing pokona mah cak aing pae-pae, cak aing hirup aing mah bisa maehan bisa menghirupan. Cak anu neuleuh otakna sakitu doang eta pangeran. Oh, eta pangeran Firaun eta kos. Geus awas pokona mah nun teu ibadah ka aing, paehan ku aing. Aing ibadah, aing pangeran. Masyaallah. Aya nu ngomong apa pangeran sok ngising. Lalu ngomong. Besi ditanyakeun doang, ai pangeran keur kumaha? Tuh keur ka WC. Udah boga pangeran ngising teresepannya. Tapi kan Firaun ngising. Namrud ngising, menya pangeran ngising. Tapi tetep aja aku pangeran. Masya Allah. Innahum muttakhadus syayatin. Nu bantak nyana ieu sasar lantaran nyana berkoalisi jeung setan. Woh, jeung setan ittaqadus syayatin. Musawarah nya jeung setan. Dipilih bendera koneng, ya. Borong, ya. Mana deui? Tuh, cak sia teh bata. Iya, ittaqadus syayatin auliya min dunillah. Haji wa yahsabuna annahum muhtadun. Nyana boga sangka bahwa nyana teh ieu meunang pituduh. Teu karasa bahwa nyana di jero kakafiran teh pajar teh bener. Teu ngarasa di jero kamusikan teh manjar teh bener. Boga rasa bener bae. Nah ieu gara-gara setan. Nu mantak sing hade. Di awal lagi awas setan. Mantak ka dieu ge ieu nu mantak kabagi dua lantaran ieu jelema teh terjerumus ku gangguan setan. Ku ajakan setan. Urang sing teger kuari. Antar ka mana ye? Cilongok. Neuk naon? Ngaji. Keke tungguan. Tungguan. Iya, mana. Ayo. Oh. Bener. Kayak tungguan lah ya, pakai samping kan. Gantilah celana. Ke celana. Ayo guys. Cak bawa depan cenah gaji. Engke ieu aya perlu saya sagede eta. Syaitonir rajim. Setan mah bisa bae eta. Ya Allah, dek gaji tengah jalan aya nu ngajak ka karang bolong milu. Boh, budak.
kira-kira dek ngaji dek gaji aya nu ngajak bisnis milu kadanan ku kieu mah aing ieu sapopoe dagang bae dek dieureunkeun ku aing sakedeung sejenak aing ti isuk datang ka dohor jang ka akhirat ceuli aing dek dieusian ku ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim mata aing dek dieusian ku ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim hate aing dek dieusian ku ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim ieu teh ti Senin Salasa Rebo Kamis Sabtu terus bae dieusian ku dunia bae dikunci ku aing sia toko geus pokoknya mah datang kantor aing ngaji tak kadanan ku kitu jelema model salat teh modal salat ulah haju HP di bawah HP ku aing sia deuk diteundeun heula sakedeung aing saparapat menit ku aing parapat jam leutik teh saparapat menit mah saparapat jam aing pepegatan jeung sia ulah sok neng-nong sia diteundeun ku urang di imah ulah dibawa ka masjid ulah itu teu kuateun ka masjid bae kudu HP dibawa diteundeun di hareup Allahu Akbar deuk eureun ieu haram ai teu eureun neng-nong bareng dideuleur remotna etana dangdut goyang lain Allahu Akbar kabiro kan teu bisa tak kos kitu tah HP ku aing dikeundeun lah sia tah 4 jam setengah jam geus pepegatan heula komo urang dek jadi wali Allah titah pepegatan secara total jeung makhluk jeung dunia ulah dipinuhan hate urang ku makhluk ku dunia pegatkeun ti urusan dunia jeung makhluk ulah aya nanon hiji be Allah ngomong bisa praktek coba jasa nu mantak pikih mah ku urang teh bisa diperdebatkeun usul pikih bisa diperdebatkeun politik bisa diperdebatkeun ekonomi bisa diperdebatkeun budaya bisa didiskusikeun dan lain sebagainya hiji ilmu tasawuf anu jelema suluk geus boga rasa moal bisa didebatkeun hese sebab naon perasaan geus pindah asa deukeut jeung Gusti Allah moal bisa didebatkeun moal bisa didiskusikeun hanya perasaan jeung Gusti Allah asa ngadenge asa didengekeun ku Gusti Allah asa dideuleukeun ku Gusti Allah asa neuleuh ka Gusti Allah keindahan anu hese nyaritakeunana beungeunahkeun biasa pokona mah deuk beurang deuk peuting teh terasa aya Gusti Allah teh mun nyaritakeun terasa aya teh kapan perasaan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid Allah teh leuwih deukeut tibatan tulang tibatan urat ganggerong eta teh lain carita tapi na karasa nu mantak teu bisa didebatkeun mantak hikam nyaritakeun teh eta teh nyaritakeun rasa jeung berbagai-bagai kitab-kitab sufi mantak beda-beda caritaan sufi mah lantaran manehanana teh keur aya dina sama Allah karasana keur aya dina ilmu Allah karasana keur aya dina korbu Allah karasana dan lain sebagainya engke ahli sufi jeung ahli sufi ngobrol padahal sarua pada jadi wali Allah ngan nyana teu bisa ngungkapkeun sebab naon perasaan beda-beda ngan aku rasa deukeut da jeung Gusti Allah naon eta eueuh makhluk kan di jero hate eueuh makhluk eueuh dunia urang cicing di dunia tapi urang teu berpikir kana dunia urang cicing jeung manusia tapi urang henteu boga pikiran jeung manusia jeung Allah kakarat geus ti dieu mah bakal dibere ngeunah ibadah ka Gusti Allah tah kadanan ku kos kitu mah heulanana ieu ulah-ulah atuh geuning setan urang lamun geus datang ka dinya mah setan di diome ku urang setan bisa diome urang lamun geus datang ka derajat di dinya tah urang geus pisah hate plek duniaan makhlukan setan kan kadeuleu ku urang diome ku urang digere sia ku aing sia aduh naon sia setan ulah sok digere-gere ieu ceuk getek alah sia sok ngagoda aing sia ka jeung ieu moal sia naon atuh cicing di dieu keur ngalilimpi doang ngalilimpi teh deuk ngagoda kan ceuk awas sia ku bisa diulinkeun ku urang setan indit sia ka ditu indit moal kagoda waliullah teh geus hate naman mantap jasa Allah doang plek mantep tah lamun nu encan datang ka dinya kakara setan cicing di punduk cicing di pundak cicing di biwi
cicing dibujuk lamun awewe malolobana cicingna tadi dia tadi bool jeung disusu jadi lamun awewe leumpang teh sanajan eueuh susuan kaduna gede bae eta setan susuna gede amatnya cek setan Haji Junaid yeuh padahal panjenengan teu ngagemblok teh naon leumpang tapi kaduluna waduh epok cendol masyaallah parah. Eta setan itu kos gitu. Ya Allah, ya Rabbina, iya sing ade bisikan-bisikan setan. Sing ade urang moal kebeli hirup, mantak kaya ieu mantaknya na aya fariqan haqqa alaihi dhalal innahum ittakhadhu syayatina awliya min dunillah. Nyana ngajadikeun setan sebagai kekasih, sebagai sekutu, sebagai babaturan, nyana berkoalisi lah jeung setan sehingga nyana ieu bisikan-bisikan setanna per detik per menit kumaha cak setan bae. Lamun waliullah mah kumaha cak Allah ilham ngaranna ke dek naon nunggu ilham ti Gusti Allah, dek naon nunggu ilham ti Gusti Allah. Langsung komunikasi waliullah mah jeung Gusti Allah. Ainya nama langsung komunikasinya jeung syaitonir rajim jeung setan-setan tak ieu sing hade sakumaha hati awal geus dicaritakeun setan na ieu ulah kagoda ku setan sakumaha bapak moyang anjeun ieu geus sing hade ente ulah kagoda ku setan naudzubillah datang kaluar tina hak kaluar tina kabenaran ya ne datang ka murtad man naudzubillah min zalik wa min zalik jaga baik-baik sing hade. Nah iyalah nu pertama baheula Kanjeng Nabi titah ngabebener budaya Arab, titah ngabebener karakter Arab supaya sesuai jeung Al-Qur'anul Karim khususna ka urang Arab umumna ka urang kabehan. Tinggal urang kuari introspeksi diri hati-hati lalaunan sebab urang hirup kuari ngaler kidul ngetan ngulon dek nungguan ajal doang